Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video ieu simkuring sareng rencangan bade ngadugikeun saalit informasi ngeunaan mie ayam anu tempatna aya di payeuneun SMA Negeri 1 Manunjaya. Ibu ieu jenenganna Ibu Siti Khadijah. Kawitna ti Kuningan. Yuswana 40 tahun. Alasan Ibu Khadijah icalan mie ayam nyaeta ngeusi kakosongan waktos ngantosan putrana sakola. Icalan mie ayam ieu atos jalan salami 4 bulan. Nyaeta ti bulan November dugi ka ayeuna. Mimitina modal icalan mie ayam teh saukur Rp400.000. Namun ayeuna omsetna atos dugi ka kenging Rp200.000 sadinten. Ibu Khadijah icalan mie ayam ti tabuh salapan enjing-enjing dugi ka tabuh genep magrib. Kinten-kinten tiasa seep 30 dugi ka 35 porsi. Sadidintena Ibu Khadijah icalan nyalira. Namun dibantosan oge ku putrana anu atos we sakola. Lamun diperkirakeun mah harga saporsi mie ayam teh satara jeung saporsina anu matak wareg nyaeta saukur Rp5.000. Saporsi mie ayam teh eusina nyaeta mie, suwiran daging hayam, sareng kuah engking ngarojek nyalira. Sadaya bahan kenging meser di pasar Manunjaya anu henteu tebih ti tempat icalan. Sakitu wae informasi di simkuring sareng rerencangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.